Tingkat baik Kiai nu hebat nu hebat manu tatadina mabok barang rajaban eureun mabokna. Nu tatadina judi barang balik rajaban eureun judina. Nu tatadina maksiat barang balik rajaban eureun maksiatna kasih kasorot ku sinar Kangjeng Nabi. Nu paling istimewa mah jelema nu daek berkorban luar biasa tanpa hayang luar biasa. Di antarana mengorbankan hartana hayang mardotillah teu hayang hebat ieulah jelema nu luar biasa dibandingkan jeung jelema nu bisa hiber hebatan keneh jelema nu boga harta nganapakakeun hartana tanpa hayang luar biasa tapi sebenarnya luar biasa. Ai Kiai koski itu a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kangjeng Nabi teh timimiti berangkat di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa naik ka luhur ka Sidratil Muntaha. Dedelean Kangjeng Nabi sebagai ayat-ayat Gusti Allah anu luar biasa geus didardirkeun ku Imam Dardir. Di Bukhari geus nyata, di Muslim geus nyata, uraian-uraian ulama ngajelaskeun uraian ucapan Kangjeng Nabi jelas. Ngan aya hiji bae geus peuting ieu mah ye nu sok dicaritakeun ku Sayyidina Ali wa qala Aliun radhiyallahu an karramallahu wajhah. Cek Sayyidina Ali dakhaltu ala nabi ana wa Fatimatu simkuring lebet ka Kangjeng Nabi sareng garwa simkuring Siti Fatimah putri Kangjeng Rasul. Barang lebet ka Kangjeng Rasul Masya Allah kapenda Kangjeng Rasul teh yabki bukaan sadidan keur nangis pohara nangisna pohara fakultu cek Sayyidina Ali fidaka abi wa ummi ya Rasulullah mayubkika naon anu nganangiskeun ka tua qala saur Kangjeng Nabi ya Ali lailatan usriya bi ketika peuting diisrokeun simkuring raaitu nisaa ummati yu'adzabna adzaban syadidan simkuring ningali ternyata horenganan nu loba disiksa di neraka jahanam teh awewe umat kula. Na iyalah laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kangjeng Nabi ditinggalikeun berbagai ayat-ayat Gusti, di antarana Kangjeng Nabi didelekeun ka sorga, bahkan Kangjeng Nabi ngalengkah ka sorga. Ditinggalikeun ka neraka, bahkan Kangjeng Nabi aya cicing di tengah neraka ningalian saha ieu nu panglobana ahli neraka. Ya Allah ya Rabbi horenganan sarwiti ambalayah di neraka awewe malulu Gusti Allah nu cek rusi hadena aing teh jadi awewe can puguh teka nerakanya lagi awas ya tas awewe lalaki ya awewe heula. Ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi sya'riha simkuring teh ningali awewe digantung rambutna di neraka. Duh ya geli di maguha ngagolak embun-embunanan neuk teh cari kumaha ceuk Kangjeng Nabi. Wa ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi lisaniha wal hamim yusabbu ala halqiha belah dia aya awewe deui digantung letahna sementara cai panas dikucurkeun kana lak-lakanana deuk teu kumaha cerikna. Wa raaitu imra'atan yusaddu rijlaha ila zadiha wa yadaha ila nasyatiha aya awewe anu digantung di talian di bagudet sukuna datang ka susunat leungeunna datang ka embun-embunanana wal malaikatu yadribuna ra'saha
sementara malaikat nenggelan sirahna di maqami aminan nar maka pentungan tina seuneu deuk kumaha teh ceurik na Ali wa ra'aitu imra'atan wajhuha wajhu khinzir wa badanuha badanu himar aya awewe deui aneh ari beungeut na ieu beungeut babi aya awakna awak himar dek kumaha teh carikna terakhir wa raaitu imratan ala suratil kalbi awewe rupana kos anjing bae kos anjing kumaha teh carikna Ali taqamat Fatimatu Siti Fatimah nangtung kemudian Siti Fatimah teh naros ka Kangjeng Rasul ma'amaluna dupi amal naon eta awewe sehingga yu'adzabna bi'adzabin syadid disiksa anu pohara jasa ya Rasulullah saur Kangjeng Rasulullah amal mu'allaqatu bisyariha fa innaha kanat la tughatti sya'raha minar rijal awewe anu digantung buukna kemudian dihandapna digarang make seuneu ieu otakna embun-embunana ngagolak seuneu eta adalah umat simkuring awewe anu buukna rurundayan di hareupeun salaki di hareupeun lalaki mana bae nu lain mahram pan kuari deuleu di ditu di hareup isuk-isuk jam 7 pan kolot ge kararieu wae neuleukeun itu mah buukna mantep tuh weh mantep jasa itu mah putih deui urang mana itu wah Lampung gede adat ieu mah ye ai itu nu ngarundai itu hideung Brebes coba bayangkeun ku Kangjeng Nabi geus kadeuleu wala qadra'ah min ayati rabbal qadra'ah min ayati rabbihil kubra masyaallah ari eta nu digantung lisana ya Rasulullah wa amal mu'allaqatu bilisaniha anapon cak Kangjeng Rasul awewe anu digantung lisana kemudian lak-lakana dicician ku cai panas fa innaha kanat tu'zi zaujaha eta mah awewe anu sok nganyerikeun lisana ka salakina asal salakina tas ngariung bae haju bae tas di mana penting-penting keloloyogan malulu batur ge Bali sapira mau berkat doang kok koprak beak 12 moal dibejakeun aya jelemana di dieu coba eta awewe nu kos kitu cilaka 12 asal boga duit diusapan salaki asal teu boga duit balik ka ditu gedean kanjut bae ngojek ku ngojek na teu meunang duit bae mabur cak salaki heuk bae mun sugi aing nyandung ye sebenarnya mah ngancamna kana nyandung ieu ge nu ngaharewas panitia masjid geus etilu ye kiai kawinkeun atuh emang kunaon nu di imah galak ya Allah cilaka ye sigade ai eta anu digantung susuna wa amal mu'allaqatu ala sadiha anapun awewe anu digantung susuna fa innaha kanat tu'zi farasa zaujiha eta mah di mana-mana salakina eueuh nyana siapeun didayung ku tatanggana mempersilahkeun kanu sejen bahkan masang tarif nyana masang tarif tukang ojek cukup 10.000 utang supir angkot 15.000 ya Allah tukang kenteng 50.000 Kiai emang aya di Cilongok aya kula nyaho jasa nu pasang tarif itu nyaho emang Kiai pernah ditawaran aing siap dulu bajasa di dieu tah di Kebon Kalapa Masya Allah pohara jasa itu Pak Kapolsek sering ngider maksudnya neangan karena ge
geus teu pareres ya. Lah ulah sok bawa sombong atuh pan di deuleu di ditu yang subur ge kos kitu. Atuh silut pi ge pan kos kitu. Atuh meureun nu dariuk dieu ge asana atuh lah. Yang teu kanyahoan we. Mudah-mudahan udah diuk dieu mah teu amin ya rabbal. Ngan hayang doang. Kakarak endek doang. Mudah-mudahan ulah jadi. Lamun kukula dibukakeun bukuna di Pemda lillahi ta'ala nya. Nyaho kula. Oh sombong kiai sekali-sekali memang sombong kula. Nyaho kula mah lain lalagaan mun kuari bupatina hadir Bupati Zaki dek dibejakeun ku kula. Dek dibejakeun. Emang bupatina moal marah. Moal ja nyaho kula ge kartuna. Moal be pokona mah. Nyaho. Lurah nyaho. Sakabupaten Tangerang nyaho lurah nu mabok nu judi nu zina lillahi ta'ala nyaho lillahi ta'ala nyaho. Orang Pemda mun dibukaan bukuna tek urang mana-mana ge nyaho jasa lah sombong ya emang ku sombong gitu nyaho. Ieu mah deuk nyaho bae min deuk nyaho bae wah cenah disumpah atuh wani jasa ieu keur miroj pan. Emang kumaha gitu lalaku nu mantak bupati teu wanian ge ka dieu. Tadi nama ieu tren awal jang haul. Ieu tren awal sebenarnya mah ieu. Kukula sebenarnya deuk diangkat ieu bupati ieu. Ya Allah ya Rabbi teu hadir awas ya Jaki. Wai kapanggih awas. Awas dik dinaon moal dinaon. Nyana geus mere rekomendasi untuk pemindahan gardu. Kulima endek nanya ke bupati teh dek kieu doang, Pak Jaki. Kok enggak tajam seperti bapaknya sih? Dulu bapaknya saya usul 1 hari besok dibongkar. Ini sebulan. Kok belum dibongkar? Apakah Pak Jakinya yang saya bongkar? Sembarangan cedeki. Emang aing masuk sembarangan. Oh masalah Pak Camat ge geus nanda tangan, Pak Kapolsek geus siap mengamankan, Pak Dan Ramil sarua, pokoknya nyaho pindah bae lah. Tadi geus cek Ki Asep, hayang nu biasa, hayang nu luar biasa, ya kan? Kula lamun inget kitu inget ka bahasa wali. Hidup itu jangan menginginkan luar biasa, salah, sebab timbul dari luar biasa akan menimbulkan kibir, takabur. Biasa-biasa bae sebab Kangjeng Nabi ge innama ana basyarum mislukum. Tetapi begitu diteliti eueuh jelema anu naik mi'raj, eueuh nu naik ma'rifatullah lamun teu boga pagawean luar biasa. Urang hayang luar biasa ulah tapi kudu boga pagawean lahir jeung batin luar biasa. Sebab kadituna ge kadituna diteruskan kapan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih abada. Falyamal amalan shalihan berarti zahir, ulah isra berarti batin, kudu seiring, kudu ngabogaan pagawean zahir jeung batin anu luar biasa. Moal diisrokeun Kangjeng Nabi lamun teu luar biasa. Di antara umat Kangjeng Nabi aya nu boga pagawean luar biasa teu kudu jauh-jauh. Syekh Abdul Karim ti Mekah Hiber ka Banten. Syekh Asnawi Caringin Hiber ka Banten. Syekh Mansur Cikadueun Hiber ka Banten. Haji Agus Hiber ti Nungora ka nu kolot. Mantep eta ge Hiber kana naik Lexus. Jelema nu diangkat ku Gusti Allah tanpa luar biasa. Moal aya eta Ki Arwani hebat boga pagawean nu luar biasa. Abuya Cidahu hebat boga pagawean nu luar biasa. Eta Kiai Dimyati Kendal hebat boga pagawean luar biasa. Habib Lutfi Kuari istimewa jasa. Sebab naon? Sering nyana nyaritakeun Ki Uci anu Ki anu berarti kan luar biasa. Akur asalnya ngabejaan bae ka Haji Agus bener, asalnya nelpon ka Haji Agus bener, ngan aya nu hiji teu bener rahasia tiluan meta min.
Nah iya kan berarti kan luar biasa. Urang kuari lamun sholat model kos kieu bae ye atuh moal naik-naik. Moal naik-naik contohna Haji Pendi. Usolli fardhul maghrib Allahu akbar. Karonggoni di mana dilipet nanya. Si Idai si aja sada si Idai. Asana ngahiji budak tah. Wah, isuk mal bisa ka kirim kajian kuku mah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu akbar. Salat maghrib 4 rakaat. Atuh moal naik-naik. Kos kitu mah janu naik masa kumaha tadi. Wal ya'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih abada. Urang hayang luar biasa ulah tapi urang kudu boga pagawean luar biasa. Gancang bae. Kiai hebat henteu lamun aya jelema bisa hiber teu hebat. Naon sababna? Aya nu bebeja ka Ibrahim bin Adham. Kiai lamun Kangjeng Nabi Isra Mi'raj pohar jasa di negeri Mekah ke negeri Palestina naik ka luhur 2 jam wakilah hanya 4 jam. Masya Allah hebat amat. Andai kata aya umatna bisa hiber hebat tante Syekh Ibrahim bin Adham tuh hebat. Nu hebat mah lain kos gitu kok bisa teh hebat sih atuh jam manuk ge bisa hiber. Manuk ge bisa hiber teh hebat ditembak bisa. Bahkan aya deui ulah-ulah wali boa-boa lain wali cek Ibrahim bin Adham. Naon tuh? Atuh setan mati masih ka magrib sakicep. Di magrib ka masih atuh sakicep kapan setan mah? Apan ingkar ka Gusti Allah pan bisa hiber bae. Mantap kamari ge aya nu ngomong ka kula, "Kiai, kok eta cadanya yang subur bisa hebat gitu? Pan elmuna kos kitu sih." Ai sia, atuh jurig mah leuwih hebat. Jurig mah leuwih hebat, masya Allah. Mau diceritakan kehebatan jurig, waktu hebat jasa. Iya kan udah datang ke dia buat campur jurig. Ulah dikira kehebatan. Ji, lamun daya jelema bisa napak sancang, Kiai eta Kiai Ibrahim hebat itu. Oh, ente. Mun bisa di laut, atuh ente. Kunaon emang atuh lauk aja bisa di laut dicai. Ulah heses. Makhluk Allah bisa ulah saya teu hebat teu. Abdi mah singkat baik Kiai nu hebat kumaha nu hebat mah nu tatadina mabok barang rajaban eureun mabokna. Nu tatadina judi barang balik kerajaban eureun judina. Nu tatadina maksiat barang balik kerajaban eureun maksiatna kasih kasorot ku sinar Kangjeng Nabi. Nu paling istimewa mah jelema nu daek berkorban luar biasa tanpa hayang luar biasa. Di antarana mengorbankan hartana hayang mardotillah teu hayang hebat. Ieulah jelema nu luar biasa. Dibandingkan jeung jelema nu bisa hiber hebatan keneh jelema nu boga harta. Nganapakakeun hartana tanpa hayang luar biasa tapi sebenarnya luar biasa. Ai Kiai kos kitu. Lamun urang nyandung hayang luar biasa silaka. Tapi lamun urang disandungkeun ku pamajikanana luar biasa hebat tama kos kitu mah. Boho. Tungguan ku urang tah pamajikan anu ngizinan datang ka kiamat sugro. Malaya. Teh. Kalau nyaritakeun dibulak-balik bae tadi dinya tah. Mun urang keur acara kewalian boh hebat aya anu wiridan bae jelema teh dicarekan ku guruna tolol sia hayang luar biasa goblok sia aing mah teu nitah kitu jaka sia salah aya jelema nu puasa bae teu dahar-dahar tampilingan ku guruna goblok sia puasa bae hayang luar biasa sia di hareupeun jelema hebat kan tolol sia zikir bae tapi hayang luar biasa. Ulah yang luar biasa walaupun boga pagawean luar biasa beuh lamun urang ningali dina kitab kitu kawalian hebat lamun urang hayang luar biasa cilaka tapi kudu boga pagawean luar biasa. Nah ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun tadi ditingali ku urang perjalanan Kangjeng Nabi melewati bintang-bintang sehingga Kangjeng Nabi disarupakeun kana bintang. Mun kula nyaritakeun nu sabenerna nu dipake sumpah ku Gusti Allah wan najmi idza hawa panjang
ieu mah mudah-mudahan urang kabehan dina malam ieu ku kumpulan ngagungkeun ka Kangjeng Nabi, mudah-mudahan kasinaran ku Kangjeng Nabi, karahmatan ku Kangjeng Nabi, kakucuran ku Kangjeng Nabi, sehingga tadi teh urang jadi jelema nu luar biasa, nu pejabat nata tadina can adil supaya bisa jadi adil, anu kiai can bisa ibadah mantap supaya bisa ibadah mantap, urang kabehan nu tadina maksiat supaya eureun maksiatna jadi taat, alhasil bisa membalikan fakta tina salah kana bener. Etalah jelema nu luar biasa tanpa hayang luar biasa. Wallahu a'lam.